Bismillahirrahmanirrahim. Pasal kagenep akibat batal puasa. Maksudna puasa Ramadan. Tangga batalkeun puasa Ramadan teh aya akibatna. Naon akibatna? Aya opat. Mana? Hiji wajib qada teu wajib fidyah. Kenelah teu mapai oge engke mah. Pokona mah aya opat we. Hiji naon cenah? Wajib qada teu wajib fidyah. Kudu dikodoan da ngabatalkeun puasa Ramadan teh ya, kudu dikodoan. Ngeun teu kudu mayar fidyah. Nu kadua wajib qada jeung fidyah. Gara-gara ngabatalkeun puasa Ramadan qada ongkoh. Fidyah ongkoh. Tilu wajib fidyah teu wajib qada. Fidyah hungkul ieu mah teu kudu naon? Teu kudu ngodoan gara-gara ngabatalkeun puasa Ramadan teh. Nu kaopat teu wajib qada rejeung fidyah. Tegasna teu wajib qada, teu wajib fidyah. Ieu mah ngabatalkeun puasa Ramadan teh qada teu wajib, fidyah teu wajib. Mana anu wajib qada teu wajib fidyah? Ieu mah kudu ngadoan hungkul teu wajib fidyah mun ngabatalkeun puasa Ramadan teh. Nya eta seperti anu batal lantaran nyabana. Nya nyaba teh anu lumaku. Anu lumaku teh anu indit-inditan sapari. Nu indit-inditan teh teu wajib qada Wajib qada teu wajib fidyah. Nya seperti contoh bahasa ngaos kamari mah. Deal teh ini ka Jakarta atawa ka jarak anu jauh anu bisa kosor salat samemeh pajar sidik indit naonana inditna cek deal teh ek dibatalkeun puasa teh tah puasa nu eta kudu dikodoan hungkul teu wajib fidyah mayar jadi tina sapoe teh mayar genep on ka pakir masa kini keun dipasihkeun ka pakir masa kini. Anu satrasna wajib qada wajib fidyah gara-gara ngabatalkeun puasa Ramadan teh qada ongkoh fidyah ongkoh. Nu kumaha eta? Cara ngabatalkeun puasa ku pedah paur ka batur. Ku pedah paur atawa hariwang ka batur. Contoh seperti busui atawa bumil. Cek busui teh ibu anu menyusui. Urang mah ek dibatalkeun puasa teh cek busui teh, cek anu ibu menyusui teh. Naon, Bu? Karunya ieu budak nu disusuan mun puasa mah. Ceurik wae teu ngeunaheun cai susuna henteu enak susunya henteu kitu. Beda jeung naon? Beda jeung dahar urang teh inungna. Lamun dahar mah cek budak teh kumaha? Enak susunya mama enak susunya gitu meureun. Ibu nu kitu nu ngabatalkeun puasa Ramadan ku pedah hariwang ka batur teh budakna maksudna mah. Henteu, kudu qada, kudu fidyah si ibu sui eta teh, si ibu menyusui eta teh. Sabab si ibu menyusui eta ngabatalkeun puasana ku pedah karunya ka orok ka batur. Batur teh orok teh atawa bumil sami. Ibu hamil teh dibatalkeun puasa Ramadan teh kunaon karunya ka si dede janin nu dina kanu dikandung. Tah si ibu eta qada ongkoh wajib fidyah ongkoh. Teras aya deui anu kudu qada ongkoh ieu mah. Fidyah ongkoh nyaeta nu kumaha? Jalma anu ngahirkeun ngodoan puasa Ramadan sehingga datang bulan Ramadan anu sejen. Sami eta oge jalma nu kitu nu ngahirkeun qada bulan Ramadan, nu ngahirkeun qada puasa Ramadan kalah kadatang Ramadan anu anyar, sami kudu ngodoan ongkoh, kudu fidyah ongkoh.